Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kasempatan sehingga urang tiasa patepang rarai dina ieu kasempatan. Shalawat sinareng salam hayu urang curahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kaluargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna hingga akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Abdullah Ajam Antariksa, sim kuring mancen tugas salaku panumbu catur dina sawala dinten ieu anu temana pangaruh COVID-19 kana ekonomi Indonesia. Para pangjajar sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, dina kasempatan ieu sim kuring bade nepangkeun para pangjajar anu bade ngadugikeun kamandangna ka urang sadaya. Pangjajar nu kahiji nyaeta Bapak Aan Sucia Rahmat MPD, mantena saraku guru ekonomi di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasempinganana. Pangjajar nu kadua nyaeta Bapak Dr. Randes Darmawan MPD, mantena salaku dosen ekonomi di Universitas Indonesia. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasempinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neleman kana eusi tema dinten ieu, hayu urang regepkeun kamandangna ti para pangjajar. Sumangga ka Bapak Aan Sucia Rahmat kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Aan Sucia Rahmat MPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Salah sahiji pengaruh COVID-19 kana ekonomi Indonesia nyaeta turunna pamenta bahan baku ti luar negara nyebabkeun turunna harga bahan baku di Indonesia. Anu salajengna ka Bapak Dr. Randes Darmawan MPD dihaturan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Randes Darmawan MPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Salah sahiji faktor anu nyebabkeun ekonomi di Indonesia turun nyaeta turunna kinerja ekspor impor. Hayu urang lajengkeun sawala dina dinten ieu. Upami bilih aya patarosan ti para pamilon, kusim kuring disumanggakeun. Tong hilap acungkeun pananganana teras sebatkeun namina. Hatur nuhun ka Siti Jubaidah anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kawijakan pamarentah dina ngungkulan masalah ekonomi di ibu kota. Sumangga ka Bapak Dr. Randes Darmawan MPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Randes Darmawan MPD anu tos ngawaler patarosanana. Eusi waleran nyaeta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ngawangun hiji tim pikeun pamulihan ekonomi di ibu kota. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah ti awal dugi karengsena ieu acara parantos lancar. Kukituna hayu urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan anu teu ngeunah kana manah hadirin sadaya. Mung sakitu anu dipihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum.